Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mana? Bagian mana? Halaman seberapa? 12. Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa alihi wasallam. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan ad'iyatil harsi ari ieu eta ngajelaskeun pirang-pirang doa dina nalika jima. Sugan teh ngadoa teh keur dahar we wungkulna. Aya doa jima oge. Qala parantos ngadawuh Allah Ta'ala dina Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun maraneh kabeh li anfusikum pikeun pirang-pirang awak-awakan maraneh kabeh. Al ayah kudu neruskeun anjeun maca kana ieu aya. Ai qadimu tegasna kudu ngaheulakeun maraneh kabeh ma kana perkara yudahoru anu disimpen itu ma lakum pikeun maraneh kabeh minas sawabi buktina tina ganjaran katas miyati seperti macakeun bismillahirrahmanirrahim. Indal jima'i dina nalika jima wa talabil waladi jeung nyuprihna budak. Ruya diriwayatkeun naon anna nabiyya sanyana Kangjeng Nabi Muhammad qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi kana lafaz man qala bismillah. Man ari saha jalma qala eta ngucapkeun si jalma atawa maca si jalma bismillahi kana lafaz bismillahirrahmanirrahim indal jima'i dina nalika jima fa'ata teras datang hu ka si jalma saha waladun budak hartina tuluy jadi budak falahu maka eta tetep pikeun si jalma hasanatun ari pirang-pirang kahadean diada di anfasi dalikal waladi kalawan hitungan pirang-pirang napasna eta budak berdoa tingalikeun wa ada di akibahu
jeung hitungan turunanana itu walad ila yaumil kiamati nepi kana poe kiamat. Ieu teh salah sawios ngabahas kene terkait masalah cara kalimat anu sae diungkapkeun nalika urang keur jima nya. Tangtosna sakumaha dikedalkeun bahwa ada bul jima'i qablahu at-tasmiyah, maca bas malah bahkan maca ta'un turi maca bas malah. Bahkan dina riwayat Kangjeng Nabi Muhammad SAW ngadawuh saha jalma nu maca basmalah dina nalika jima tuluy jadi budak, maka napasna eta budak teh jadi kahadean pikeun jadi bapakna. Napas eta budak napasna bakal jadi kahadean pikeun jadi bapakna. Wa ada di akibah jeung jadi kahadean dina setiap hitungan turunanana ila yaumil qiyamah. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad khiyarukum ari pang alus-alusna ti maraneh kabeh, khiyarukum eta pang alus-alusna ti maraneh kabeh, linisaihim pikeun pirang-pirang pamajikanana itu khiyarukum. Al hadis kudu neraskeun anjeun kana ieu hadis. Naon maksudna? Maksudna teh kieu pang alus-alusna lalaki, pang alus-alusna lalaki, pang alus-alusna suami eta teh nu pang alus-alusna ti aranjeun kanu jadi pamajikanana. Maksudna nyaeta bisa melayani seorang istrinya baik lahir maupun batin. Itulah laki-laki terbaik. Laki-laki terbaik itu laki-laki yang bisa menafkahi lahir batin. Alus servisna plus alus oge lahiriahna, ngajak ulin, ngadangdanan pamajikan, servis malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Kamisna oge alus, malam Rebona oge alus. Tah eta kakarek senyum si Uni kakarek eta teh khiyarukum linisai pang alus-alusna lalaki teh eta. Pang alus-alusna lalaki bisa melayani seorang istrinya dengan baik melayani secara lahiriah ataupun melayani secara batinnya. Au kama tawa seperti perkara hadis maksudna qala nu parantos ngadawuh Kangjeng Nabi walibadihim jeung pikeun sebagianana para ulama fiha dina masalah itu zaujah tartibun ari aya katartiban ajibun anu aneh anu aheng wa huwa jeung ari itu tartibun ajibun anna rajula eta sanyana hiji lalaki ya katartibanana ieu katartibanana kudu kumaha rek jima aya katartibanana jima kumaha katartibanana ida aroda eta di mana-mana ngamaksud rajul ayu jami'a kana yen ngajima rajul jaujatahu ka pamajikana rajul yang bagi tah penting naon ayakula yen maca nyarios itu si rajul awalan dina mimitina kana lapat assalamu alaikum ya babar rahman
lain assalamualaikum ya ahlal kubur nya pamajikan geus dianggap ae ek jima ieu mah assalamualaikum ya babar Rahman assalamu alika salamatan alaikum eta muga tetep ka aranjeun kabeh ya babar Rahman heidat nu ngaparinan lawang ya babar Rahman hei lawang dat anu maha Rahman nyaahan Fatakulu teras ngawalar saha jaujatuhu pamajikanana itu rajul mujibatan barina ngajawab lahu ka itu rajul ka jawab ka salakina wa alaikumussalam ya sayyidal amin wa alaikum jeung eta muga tetep ka aranjeun kabeh assalamu arika salamatan ya sayyidal amini hei Gusti anu dipercaya. Di lamun rek jima teh eta doana teh hiji tah. Ieu teh can jima kakarek naon cenah? Erek di kamar maka karek panggih assalamualaikum ya babar Rahman pamajikanna ngajawab waalaikumsalam ya sayyidil amin ya sayyidal amin jawab pamajikanna. Fayahudu tuluy nyekel si rajul teh tages ngomong gitu teh tuluy nyekel si rajul teh salakina teh ya daiha kana dua leungeunna itu jauh-jauh cekel we dua leungeunna aduh kumang ada yang dicekel nah cepeng pandanganna teh ye begitu dicepeng pandanganna kumaha wa yaqulu tuluy macakeun itu rajul kapa kasahata kapa majikanana itu rajul raditu ridho kuring billahi ka Gusti Allah robban kana jadi pangeran sumayugmiju tuluy meremas-remas ieu kacau kacau sumayugmiju tuluy meremas itu si rajul sadiyaiha kana dua susu na itu zaujah teng dua susu diremas-remas kumaha sok awewe sia teh kumaha awewe lalaki mah ngeuna sok coba kumaha hiji assalamualaikum ya babar Rahman dijawab waalaikumsalam ya sayyidal amin geus beres tidinya tuluy we macakeun doa si rajul teh bari nyabak leungeunna dua leungeunna dicabak kudu jadi salakina raditu billahi robba geus kitu sega tasdek awal wungkul tuluy geus kitu sumayugmiju sadaya dinaon diremas susuna Allah tapi ulah coba-coba wayaqulu sareng ngobrol sareng ngucap sareng ngadoakeun itu jauh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tuh is ngaremas teh keur macakeun sholawat Allah ya karim eling teh keur jadi disangkana teh tasbih we urutnya subhanallah subhanallah remas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad geus kitu kumaha sumayu qabilu tuluy nyium si rajul teh nasiataha kana munana jaujah dicium heula munanana ieu muqaddimah rek jima coba mimiti rek jima tartib kacida qailan barikna anu ngadoa ya latifun Allahu nurun ala nurin syahidan nuru ala mayyasha pok ngajawab wah aing lieur teu katalar kumaha tuh carana geus we mun bingung carana mah minimal tata kramat di awal sampai akhir apal mana komo aya doa-doa anu spesifik
anu lebih rahasia atau anu lebih urgen nu kudu diucapkeun. Seperti kumaha? Doa keluar cai mani kudu apa eta? Daek teu daek. Erek gawe jeung menjadi pamajikan kudu nyaho eta. Wayahna keun aya palebah kana mun-munan macakeun doa bisi poho deui ngadon dieut. Ayo bari membawa kitab Fathul Ijar. Bismillah. Riweuh. Yo kitab Fathul Ijar kieu leungeun ka dieu geus riweuh kitu nya. Syukur-syukur katara. Ayeuna teh. Ya Latifu heidat anu maha welas. Allahu ari Gusti Allah nurun eta dat anu ngagaduhan cahaya. Ala nurin ti saluhureun anu ngagaduhan cahaya atawa tinu sejen tina cahaya nu sejen. Sahida nyaksi saha an-nuru dat anu ngabogaan cahaya alaman ka jalma yasa nu ngersahkeun kitu nur ka eman. Maksudna manu ngersahkeun Allah ka itu eman. Geus kitu kumaha? Summa ba'da dalika tuluy dina sabadana yuqabilu nasiyataha bitsun munanana yumilu nyondongkeun itu rajul roksaha kana sirahna jawajah condongkeun ulah dijenggut khawatir dicondongkeun mah condongkeun ilal janibil aisari kabelah kenca condongkeun kabelah kenca geus dicondongkeun kabelah kenca tuluy we bacakeun deui ku rajul fi samiki dina pandengena anjeun Allahu ari Gusti Allah tina cepilna kan kieu posisina teh kieu ya tuluy di condongkeun ka kenca begitu dicondongkeun ka kenca maka dina cepilna teh dibacakeun berarti cepil nu ieu nya cepil nu ieu ya kan ka kenca kieu banyak cepil nu belakang jadi kieu teh handap nya tu anu luhur kan posisi kieu berarti cepilna bacakeun. Kumaha dibacakeunana Allahu Samiun. Ari Allah eta dat anu maha ngadangu. Tiup. Muqabilan barina nyium. Wa nafihan jeung bari anu niup tu. Udunaha kana cilikna itu jaujah al-yumna nu katuhu. Nafhon kalawan tiupan yasiron anu lembut. Ya, mastakana kakencakeun tingali ieu munmunan geus beres munmunan, mastakana dicondongkeun ka mana ka kenca. Teu tuluy we cepilna dibacakeun Allahu Samiun bari ditiup lalaunan kudu jadi salakina. Getek nu aya teh. Ai curi loba rabang mah kana beungeut mulang teh kumaha. Nafhon yasiron lembut sumayumilu tuluy nyondongkeun rajul saha kana sirahna itu jaujah imalatan kalawan nyondongkeun latifatan anu lembut tu sondongkeun deui lalaunan. Mah punten mastakana ayeuna kakatuhun berarti niup ceuli anu kenca bari ngadoakeun. Ilal aiman wa yaqulu sareng maca itu rajul makana perkara dukiro diceritakeun itu mapi uduniha dina celikna itu jaujah al yusron kenca. Kumaha bacakeunana Allahu Samiun. Jadi katuh kenca teh sami bacaanana Allahu Samiun. Allahu Samiun tiupkeun kana cepilna lalaunan eta teh dina hikayat nu sanes mah supaya pamajikan gesit di mana digeroan kudu jadi salaki. Dua supaya pamajikan gesit nalika diajak kana hade Allahu Samiun. Tuh hade eta teh aceuna diajar ti ayeuna pe ku baturan jarkeun awe jeung awewe tiup satarikna ya kagok ieu mah deng kakatu jeung ke kenca teh biasana lamun kaasupan cai mun kaasupan cai dicelakeun sakecelak takos sing tarik dong 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 oh
rata teh kitu. Terus kadalika nya kitu deui itu nafhon yasiron. Geus beres eta kumaha? Geus beres kitu sumayuqabilu tuluy nyium si rajul teh ainaiha kana dua panonna jaujah pamajikan. Dicium dua panonna pamajikan aliyumna nu katuhu heula geus nu katuhu tuluy anu Faliusro tuluy nu kencak katubu heula dicium panonna tuluy nu kencak dicium panonna qailan bari ngadoa kumaha ngadoana Allahumma inna fatahna laka fatham mubina Allahumma nun Gusti inna sayaktosna abdi sadayana patahna eta mukakeun abdi sadayana laka ka anjeun fathan kalawan mukakeun mubinan anu pertela. Geus beres kitu kumaha kana panon nyium teh geus ngadoa sumayu qabilu tuluy nyium rajul khodaiha kana dua pipina itu jaujah aliyumna aliyusro cium pipi katuhu heula geus cium pipi katuhu tuluy pipi kencak aliyusro yaqulu bari ngucapkeun atawa ngadoa itu rajul kumaha doana ya karim ya rahman ya rahim ya Allah ya karim haidat nu maha mulia ya rahman haidat nu maha welas ya rahim haidat nu maha asih ya Allah duh pangeran abdi sumayu qabilu tuluy nyium si rajul anfaha kana irungna itu jaujah lain dua irung da irungna ge hiji nya dua irung anfaha irungna hiji ngan lianna dua qailan barina macakeun ingda dalika dina nalika yuqabilu anfaha kana ayat Quran surah Al-Waqiah ayat 88 faraihu wa raihanu wa jannatu na'im dicium irungna bari macakeun eta farauhun maka meunang katentraman waraihanun jeung meunang rezeki wa jannatun naim jeung meunang surga nu pinuh ku kanikmatan sumayu qabilu tuluy nyium si rajul katifaha kana tak-takna itu jaujah spanon teh tuluy kana naon deui tadi ceuli tina ceuli kana panon tina panon kana irung tina irung kana tak tina tak kana kapanan naon selalu berpasang-pasangan ya selalu berpasang-pasangan pi tak su nah ya rahmanad dunya hei nu maparina nikmat ageng di dunia wa ya rahimal akhirah jeung haidat nu maparina nikmat alit di akhirat maksudna nu nampina sumayu qabilu tuluy nyium si rajul raqabataha kana pundukna ta jaujah wa yaqulu sareng macakeun itu rajul surah An-Nur ayat 35 Allahu nurus samawati wal ard Allahu wari Gusti Allah nurun eta anu nyaangan as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi sumayu qabilu tuluy nyium rajul dakanaha kana gado ayeuna mah gado
kedona nog sapotong wa yaqulu sareng ngadau sareng ngucapkeun ngadoa itu rajul nurun habibil iman min ibadika sholihin nurun arica nuru habibil imani ari cahaya kakasihna iman min ibadika eta teh pirang-pirang hamba Gusti as-solihina anu saroleh kabeh sumayu qabilu tuluy nyium itu rajul rohataiha kana dua dampal leungeunna itu jaujah dua dampal leungeun tadi ge kana dua leungeunnya ya nu tadi mah dicekal bener teu ieu mah disun geus beres kabeh dua dampal tah dua dampal ieu dua dampal aliyumna nu katuhu tuluy anu kenca paliyusro katuhu heula dicium tuluy nu kenca qailan barina anu ngomong ingda dalika dina nalikana yuqabilu rohataiha maka dzabal fuadu maka dapat tengah bohong naon al fuadu hate makana perkara roa nuges ningali itu fuad kana ma hate mamua bisa dibohongan sumayu qabilu tuluy nyium si rajul makana perkara baina sadiyaiha ta baina sadiyaiha antara dua gunung antara dua susu ai tadi mah susunan diremas-remas ieu mah dicium teh antara dua susu tengah-tengah antara dua gunung aya walungan nah eta baina sadiyaiha antara dua susuna disun wa yaqulu tuluy maca itu rajul wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa alqaitu jeung nibakeun kuring alaika ka anjeun mahabbatan kana rasa cinta minni ti abdi Gusti mugi Gusti nepangkeun rasa cinta ka ieu awewe dina diri abdi Gusti mugi Gusti nibakeun rasa cinta ka ieu lalaki dina diri abdi deuh mantap guys ieu doa tamat nepikeun ka ayat sumayu qabilu tuluy nyium si rajul sadroha kana dadana itu jawajah al yusro anu belah kenca nah geuningan make nu belah kenca teu belah katugu belah bihida qalbiha kalayan malebahan hate na itu jawajah lantaran hate aya di belah kenca sun heula nu belah kenca keun katu momontong da eueuh katu teh paru-paru lain jantung coba mengalak bihidai qalbiha malabahan hatena itu jauh-jauh wa yaqulu sareng maca itu rajul ya hayyu ya qayyum hei dat anu maha hirup ya qayyum hei dat anu jumeneng kalawan datna geus beres itu kumaha kakarek we summa yujami'u tuluy we ngabelebes ngajima geus kitu kakarek intaha paragat ieu kaul ba'duhum tah neme disangengkeun bahwa fiha tartibun ajibun tuh dina ngajima kan jadi pamajikan dina ngajima kan jadi hawewe teh geuningan loba katartiban sistem anu begitu sistematis runtuyan etikana supaya alus kapamajikan bekinya kasalaki bekinya budak bekinya akan jadi indung jeung bapakna naon sababna sabab budak tileutik lain tileutik ti mimiti rek jima wae nepikeun ka diatur babacaan teh atau make etika nu bener sehingga budak teh bener dihargaan urang nyieuna oge usaha ku kolot
dihargaan kalau jauh-jauh kan tuh ente mau masak asal-asalan ya hasilnya kayak gitu. Tapi lamun masak bener-bener secara rapi hasilnya oke bakal naon ngeunah ngerti ya bakal ngeunah kunaon tuh masakan ini segala aya A B C D E F bakat ku hayang ngeunah dalam ngan sakur mudag seubeuh mah teu kudu make uyah teu kudu make pecin oge jadi seubeuh tinggal lep sosis sonai langsung ada haleupeut 2 siki geus beres eungap tapi kan teu cukup ku eungap urang hayang naon nikmat ngarta sajabati eungap teh hayang nikmat ta eta mata kunaon teu saeutik kadang-kadang barang hakan teh sok di restoran barang dahar kitu da jeung sangu sugan di restoran mah sanguna dilaminating atawa di emplok seeutik 10 atau sanguna baradag segala jempol hijina henteu akur gitu tapi kumaha nepikeun ka mangka ka saung A ka saung B ka saung C atawa ka balong karena hayang meunang kanikmatan jeung sensasi jadi manaon make kudu dahar di ditu ieu lain naonan butuh lamun kitu mana naon mah make baju kitu enggak sih make daun asa nutupan orak jadi ya, tapi kan hayang pantas urang teh ya bener teh hah bener teh oh no dahar make kudu di B lah kitu-kitu kendar lain kitu atuh lamun kitu mana ente ge make baju naon make kudu gaya-gaya teuing naon make kudu make baju macem-macem geus ya make baju mah teh make meuli kain boe oh cenah teh harga dirina tah eta tak manusia mah beda doaan jami'an Amin fa'na